Nyobian ngadamel milk tea nya lira dina beranda teh aya liwat wae nu ngadamel milk tea meni siga nu seger kitu nya. Terus we ditambihan ieu anu ditambihan apel supados seungit cenah carita namanya. Diguar gaer heula dikulah koleh dugikeun ka mengkaramel kitu nya si ieuna si gulana teh. Supados engkina teh meureunan wangi kitu duka kumaha nya. Ieu mah tapi sigana masalahna teh kalah dibarengkeun si melon sareng gulana teh janten teu pati mengkaramel sapertos anu lewat di beranda. Tah ieu tos kieu tos ngagolak jantenna kieu nya kirang coklat kitu nya jantenna teh. Upami ning gula hungkul sareng eta mah coklatna katingal tapi ieu mah henteu da soalna meureun aya cai-caian. Jadi we kieu tuh dituangkeun ge bararahean susah ternyata kalau langsung. Jantenna ieu sakieu sagelaseun terus rasana teh nya rasana mah rasa milk tea cuma wangi melonna teh jadi ieu teh teu aya teu wangi melon.